Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang naneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun aman nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci, kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Soca Enggal. Dumasar carios Padamelan Rasul-Rasul pasal 8 ayat 1 dugi ka ayat 20. Sarengna janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat anu ka-17 anu unggelna kieu. Saderek Saulus, Gusti Yesus anu katingali ku saderek di perjalanan ngutus sim kuring ka dieu supados saderek tiasa deui ningali sareng nampi panuyuna Roh Suci. Para mitra, mangsa kiwari aya jalmi-jalmi nu mutuskeun bade masihan organ salirana ka batur nalika aranjeunna maot engke. Upamana masihan socana kanu lolong supados aranjeunna tiasa ningali dunya ku soca nu enggal, soca nu anyar. Para mitra, dina mangsana harita Saulus kawentar minangka jalmi nu dipikasieun ku urang-urang Kristen. Saulus baris nyaksrak nangkepan urang Kristen malihan mah dugi ka tempat nu tebih pisan. Upami seug paamprok sareng Saulus biasa dipastikeun aranjeunna bakal tiwas. Pikeun Saulus sakur urang Kristen teh kedah ditumpurkeun ti jagad dunya. Nanging dina perjalanan ka Damsik, Saulus ngalaman hiji kajantenan nu ngarobih jalan hirupna. Anjeunna ditepangan ku Gusti Yesus dina rupi cahaya ti langit. Eta cahaya teh caang pisan dugi ka Saulus teu iasaeun ningali salami tilu dinten tilu wengi. Dugi akhirna Saulus patepang sareng Ananias nu diutus ku Gusti kangge numpangkeun pananganana ka Saulus supados tiasa deui ningali. Saulus sanes ngantiasa deui ningali, nanging tiasa ningali ku soca enggal, soca nu anyar. Anjeunna teu deui ngudag nangkepan urang Kristen kangge dianiaya sareng ditelasan. Sabalikna anjeunna sumeja dibaptis sareng mertelakeun yen Gusti Yesus teh Putra Allah. Para mitra, sakur urang Kristen sajatina tos nampi soca enggal nalika aranjeunna nampi Gusti Yesus. Ku soca nu enggal eta, satiap urang Kristen tiasa ningali sanis kara perkawis dina hirup ieu oge tina cara Gusti Allah ningali. Tah kukituna, soca enggal teh nyaeta panalar atanapi cara pandang nu enggal dina ngalakonan hirup minangka urang Kristen. Di antawisna mandang ka batur nu sanes minangka sasami. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalematan di lebet anjeun tos katampi ku abdi-abdi sadaya. Mampuhkeun abdi-abdi sadaya ngahadirkeun sikap hirup nu enggal kalayan soca enggal, soca nu anyar. Salawasna hirup di lebet Gusti sareng sayagi ngarobih lalampahan supados kamanah ku Gusti. Nami Gusti mugi teras dimuliakeun di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku hal kitu, para mitra tos ulubium dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.